Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun keluarga sadayana. Bina dangat ieu sim kuring. Alhamdulillah kalarasan nuju ameng di salah sawiyo sawah wargi kuningan gitu nya. Kalarasan teh cuacana oge caang pisan, jantan cocok pisan kangge ameng teh kitu nya. Tuh tingali keluarga sadayana. Di pengkerna meni endah kieu caang. Nah, ieu teh bumi sim kuring, ieu food court, kantin, ieu gedung C kampusnya, ieu masjid kampusna. Tingali keluarga sadayana. Gada sawahna ieu sapertosna mah. Ajina nuju ngecek kalarasan teh. Sujud syukur kanu agung ya Allah. Ta ieu teh mangrupi nog hama keluarga sadayana. Hama naon cenah keong teh. Nog keong. Jantan sok ngarusak teh kana pare sok digegelan. Nah. Girimis citangis jisim ngaprong nasilantangan. Sim kuring amang sareng merencangan Wih Nur Alim di pengkerti teh Gunung Ciremai. Hare-hare jeung karep ngaler ngidul pepentasan rawayan aing-aingan biheng tapi lalampahan lalakon panjang cacahan paboro-boro jeung salah ngajul bentang kulamunan paheeh jeung lain nenden rusiah tebuni lebah amparan saraka Tanjung Pugur Sirung Pangangonan Kantun Ngaran Jukut perang pulas dunya Tikoro kapanggang garing Remes kesang berenggetih pamuhalan pulih batin